Ulah seuri lamun teu acan ningali. Yuh, ai dijualan keripik can payu. Alah karasa eta. Udud eueuh, kopi eueuh. Kieu carana mah kudu balong beureun isi ya. Ini geus siga plek, sugan we aya. Produk mah eueuh di obat teh mana. Kemana, Mang? Ulin ceng karasa aduh. Tah, ini untuk kasih disamper guys. Harian mana bebersih? Da usi sih ka dieu mah. Nah, untuk nanya ke saya sih urang mah keur bebersih. Dasar budak ini. Pan aing teh nanya tadi teh bebersih. Kumaha di? Atuh lain ngomong tadi, ai sugan urang mah nanyakeun si ai keur bebersih memang urang keur bebersih. Geus we mah cuang kasaung. Kasaung. Geus Nanyakeun di nu burung ka dieu mah. Wah, adi maksudna. Geus. Init mah bener. Ayo. Geus ayo tolong bawa omong. Mung aing dibawa ka mana ieu mung? Ayo. Yuk, guys, yuk. Heeh. Yuk. Sepuluh menit kemudian. Tah, bener tadi aing hayang ngopi. Dasar gaplek. Budak, tapi pan aing teh ngajak ngopi. Tah, nanya ngopi. Wah, nanyakeun di topi. Udah dulu ditanyakeun mah lin topi. Parah. Dasar hese angad di si gaplek mah hese kalah lieur ka aing ge. Lieur anjing. Yang. Hatur nuhun ka pamirsa nu tos parantos nongton kana ieu carita para kampret. Tau hilap like sareng subscribe-na. Assalamualaikum.